3 menit pokoknya beset aing mah. Kali. Kena tunggu euy, kena jungkut euy. Sama kasarapan euy, pilihan dunya dua pemasangan. Aya kidul, aya kaler. Aya wetan, aya kulon. Aya luhur, aya handap. Aya awewe, aya paralon. Lalaki. Aling pokoknya beset ku aing sia Gatot Kaca. Oh, coba sia. Kakaula. Urang ajar sia. Utang pati bayar pati. Utang wirang bayar wirang. Tega larajeun. Tega pati, tega. Karasa tis acan lo. Roh itu ngal aing mah sia. Ayeuna di tengah pageto ka puskesmas. Ulah ora aing teh atuh Citra Yuda. Cit. Leutik goblok. Perang hartina teh. Alah. Eta tenggelan dia 8 kali. Teu karasa. Tingis. Wah males. What? Igana 8 teh punah ku hiji. Oh. No. Eta 8 jigana punah ku hiji. Oh teu bisa. Loba mana 8 jeung hiji goblok. Ya loba 8. Teu geuning apa sia. Tapi hiji ge purus teu bisa. Oh tilituna. Sanajan Citra Yuda ayeuna leutik-leutik datang ka dieu mah mundur ku sasiku moal ngejat situ nyampe. Luas goblok. Menang gitu. Ulah gitu sia. Disopan sia gitu teh, ulah kada luas ka semata sia. Kurang ajar sia. Kurang ajar sia. Tah geuning. Ya, sieuleun wae mah. Aing teh atuh Citra Yuda. Sia di zaman Abah baheula. Naon teh dewe? Kan punya neangan pi omongan we sia nyiar-nyiar pi omongan wae. Dasar jelema beleguk. Lupa saya gitu. Ceramah. Lain mere contoh jadi wakil rakyat teh kalaka mere contoh teu balik sia beleguk. Oh nu dakwah. Pasea Prabu Parisan beneran. Nu dakwah euy. Dasar sia mere contoh ka teu balik ka rakyat, dasar jelema beleguk. Allahu Akbar. Ada petir di siang hari. Oh, teh kalapa murah gitu. Cik atuh tiba heula sia teh eueuh euy lain insaf. Ayeuna teh jelema teh geus ieu surup ka panon poe zaman teh. Tereh kiamat sia teh kudu gerak-gerak. Guna wah naon tapi ya sira aing gobletukan. Ngirim guna-guna. Naon sia gigisi? Nuna ngehulu aing teh sia. Heueuh aing. Naon maksudna goblok? Ngewa aing ka sia tiba heula ngan ngagugulu ka gorengan. Gorengan sia ye aing mah asal bener seueuh negara asli mana. Tah ieu lain picontoeun pamimpin lain picontoeun sia. Sia teh ieu anak raja. Sia teh kaasupna pameran. Pangeran. Anak raja anu kudu jadi contoh ke masyarakat, mengayomi masyarakat leutik, lain jadi Sia wani ka aing. ora wani dening apa? Ora iso. Kue lanang aing lenang. Pada lenang. Yo dengekeun ku sia. Lamun hayang gelut jeung Citra Yuda. Saeutik gedena kudu bisa bong loba pangabisa. Pangabisa naon? Jaipongan. Yudo
lain jaipongan. Ieu dok, tinju, karate, silat kudu bisa. Ya, ulah ditingali bentukna buntet siga ada Yuda. Cik, buktikan, cik, buktikan. Tingalikeun tah, ya. Naon. Bapak RW 0 genep teh bisa silat nanti saha? Bisa. Payayat kepala desa Mekarwangi bisa silat nanti saha? Cik, buktikan. Ayogi bisa silat nanti saha? Bisa, tibatur. Nanti saha aing. Betul, goblok atuh. Cik, buktikan siapa bisa silat mah. Silat Sok, buktikan. tepak tilu. Silat pamungket gitu. Wah. Tuh, teka pakai. Piraku silat tontonan gitu, goblok. Ladang tonton kan jadi opat setiap beluguk. Aing ge bisa itu mah. Bisa kumaha banget pacigerak itu bisa piraku bisa silat. Siap anjing gerak mah. Oh, tingali. So, buktikan lamun mana bisa silat. Aing bisa, sok. Ayuran gotong royong, ayuran babarengan, ayuran gotong royong, ayuran babarengan. Bisa, aing ge bisa. Bisa Sok, model siap, gitu mah. Jelema mah teh tong dihitung dinarang kenekna ya. Naon? Dah, tingali. Beureum. Sok gelut jeung aing. Oh. Sia gelut jeung aing. Sok. Goblok lu aing dinton. Si anjing, goblok sia. Ka itu anjing kah sia? Ugelo mah teh. Belo nu gelo, sia nu gelo. Sia goblok. Sia nu gelo. Sia. Eh, Sia nu gelo sok. sia nu gelo. Sia jingka. Alah goblok sia dibawa ka mana? Alah tulungan aing euy. Tulungan euy. Tulungan aing euy. Ya cek aing oge datang izin kapir. Heeh.